Bismillahirrahmanirrahim. Sulamut Taufik halaman 27. Wa la ya'taqida fardun min furudiha sunnatan. Wa la ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun ieu si jalma. Bahkan wala yadunna, ulah boga sangka. Bedanya aya nekadkeun yang boga sangka nyangka. Nekadkeun mah berarti yakin, penuh dengan keyakinan. Ai boga sangka mah don itu 50-50. 50 ai 50 teh 50 kan nya? Hah? 10 20 just 40 50 60 ai 17 mah 17. Di sekolah SMP nya orang Berikani wala ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun ieu si jalma fardon kana hiji fardu min furudiha anu tetep ieu fardon tina sawarena pirang-pirang farduna salat sunnatan kana sunat. Wi maf'ulna duanya. Maf'ul ya'taqida teh dua kahiji lapad fardon, kadua lapad sunnatan. Naon maf'ul? Maf'ul teh naon? Cek. Wa alismu al-mansubu al-madhkuru non aladi non maf'ul beh kumaha beh huwa alismu mansubu al yaqumu bihil palu isim anu dinasabkeun anu katibaan ku pagawe gawean. Maf'ul nya Mang Abdul. Mang Abdul teh. Kene lah ditumpungan ge. Maf'ul beh. Doroba Zaidun Amron. Neunggeul sa Zaidun ki Zaid Amron ka ki Umar mana maf'ul? Amron eta anu keuna jotosna ki Umar sa anu kena jotosan ki Zaid za Umar Amron Umar kita jotos doroba sudah menjotos masa Zaidun Zaid Amron ki Umar sampai tepar seberkali sunatan kana sunat wasatru sareng tutup bima ku perkara nutupan yasturu nutupan itu mabi yasturu nutupan ieu si jalma wasatru sareng nutupan ya bima ku perkara yasturu nutupan ieu si jalma bi ku ieu malauna basyarati kana rupana kulit nutupan naon li jami ibadanil urati kana sakabe badan awewe anu merdeka sakabe istima anu merdeka ye ila wajah kecuali rarai wa kafaini sareng dampal panangan dua wa kafaini sareng dampal panangan dua wasatru ma sareng nutupan perkara tadi wasatru nutupannya wasatru sareng nutupan wasatru ma sareng nutupan perkara bainas surati anu tetep ieu ma antara suruh tenan pusar bujal pusarnya bujal rukbati sareng lutut dan lutut lidakari pikeun laki-laki walamati dan amat
jeung amat mingkul ya jawanibi mingkul jawanibi hah dari semua gigil-gigil dari semua mingkul jawanibi tisa kabeh pirang-pirang gigil harare saya ku bahasa rotinya bahasa roti kan teh mingkul jawanibi dari semua pinggir-pinggir dari semua pinggir-pinggir wes ya dungke tuh ngerti pulang ke pinggir-pinggir digigir wongkon untuk pantai digigir lal aspali ente wajib nutupan di belandap ente wajib nutupan di belandap oh kana Gusti ulah kalau panu di urang ge datangna ke disukan makan di awal datang teh barang kabeh mana iki wae tanya tos itu ku kebaca teh logatna baca bismillah di antara syarat salatnya eta la yang takida fardhon min furudiha sunnatan ulah nekadkeun hiji fardu tina saware pirang-pirang farduna salat anu ceuk sapina mah fardu salat teh aya sabaraha rukun salat sabaraha ceuk sapina 17 dan 17 kade hiji ogenan ulah ditekadkeun sunat atawa boga sangka ge ulah misalkan niat mah sunat atau Fatihah mah sunat boga tekad sunat atau naon di ruku mah ada sunat teu kade ulah mun nekadkeun hiji fardu tekadkeun sunat teu sah salatna ingkana amian sanajan kaayana jelema bodoh uleuh mustina ulah apa am teh naon tah abi mah jami awam minanya eta jami awam teh teh bahasa sopannya bahasa sopan abi mah jami bodoh gitu ta am ingkana amian tina amama ami mah ingkana amian sanajan ke tang naon teh amin iya nya bi mutalah berarti emang ngece mutalam wa in kana amian cik aya khawas kan ya aya khawas tina khos awam tina umum ieu lebah ieu dieu kumaha ami oh beda deui mah ieu naon lain kana umum mah ieu naon mutanaon ieu mah ya mutalamnya dina naon cik mutalam teh amian paingka mun isi mun tingkah rupana amin naon geus ngaetanna teh contohna sajena gojin anu perang mun tingkah nasabna gojian anu perang ti imam bina mutal lam ingkana sanajan ais jama eta amian jama anu naon anu bodoh atuh kudu apa falawi taqadal ami lamun make alif lam diayakeun naonna lam nanya mim iya na kitu falawi taqada al ami lamun teu make alif lam jadi eueuh naonna Mang Abdul eueuh iya na teh tungtung tah iya nu tungtung ami eueuh iya na tungtung bahkan dinaonkeun di naon ge teh ditanwinkeun nya tanwin jr amin jaa datang sa amin anu bodoh gitu
al-ami palawi takoda makalamun nekatkeun salami jamanu bodawil alimu atau jamanu ngarti al-aujah anna jami' afaliha kana sakabe pirang-pirang pagawean di sota tapardun pardu ieu mah nu bodoh anu pinternya nu sok ngaji cara urang ngaji urang nya nekatkeun bahwa sakabe pagawean salat teh eta teh pardu lah kabeh pardu lah dimimitinona usul di pardu subin kabeh pokona mah nu kalewat babacaanana segala rupa eta teh ditekadkeun kumaha teh pardu kuno bodoh atau kuno pintar soha sah salatna kumaha lamun dekadkeun sunat kabeh ge sunat mangun pardu pala maka teu sah kumaha lamun kieu ibadah pardu na ibadah naplun nekadkeun bahwa sebagian pardu sebagian disun sunat eta sah saluanya sah jangan nyelametkeun yeuh teu apa moesan aya salat teh pagawean teh aya naon bae salah rupa aya ruku aya sujud aya baca Fatihah aya naon aya kunut aya naon geulinya aya maca surat deui naon iftitah eta kumaha mana nu padu mah sunat nyaho teh apa urang pokona mah kumaha salat kumaha salat aki we urang mah cenah pokona aya nu fardu aya nu naon aya nu sunat mandukan nu mana nah kumaha lamun kitu nekatkeun kumaha sebagian fardu sebagian deui ditekadkeun sunat ngan teu tangtu teu naon teu tangtu maka eta sah kita ieu we jangan ngelametkeun ieu nu teu apa moesan isa eta tah malam yaksid tapi salagi tengah maksud si jama bi fardin muayyanin kana fardu anu ditangtukeun naflan kana hiji kana sunat salagi teu kieu mang eta pagawean salat eta fardu namana sunat namana nyaho tah apa eta mane salat sakumaha teh buka tekad apa kana mah kieu we sabagian fardu sebagian sunat tadi antarana sunat mah eta niatna teh sunat eta teh tah lamun kitu nya berarti nangtukeun hiji naon hiji kafarduan ditekadkeun sunat maka eta mah teu sah naon tah teu sah lamun aya nangtukeun hiji kafarduan atau naon deui eta mode eta mah tah naon ngaranna teh maca Fatihah mah eta mah sunat tah mode kitu tah berarti eta kan fardunya fardu kalaka lider ditekadkeun naon sunat kaya eta tidak sah naon cenah tidak sah tidak sah tengah dia mobil aku udah keluar SMP yang padat SMP lin mana ngaranna teh pada dalika Ibnu Hajar Fituhfah wasatru sareng diantara syarat salat kudu nutupan walau kholian sanajan kholin anit ta'rifi wa tanwini eta kan nya kholin tuh di dieu mah kholiannya eta keneh nya bal keneh nya mang eta mang abdul tinggal abdul atau tinggal di kitabna lah tuh tuku anu kitab baju nunutanana walau kholian ujuk diapakeun kurang kholin anit ta'rifi wa tanwini sartuni awalin labusan eta balad eta keneh nya kholin jeung kholian teh eta keneh aya kholin mah tingkah naon ceu tingkah ropa nya Eropa TPS tingkah ngadag bab tingkah ropa tingkah PS lamun kholian mah tingkah jabar itu nya mah eta Abdul mempahami sih bisa ngerti aduh kudu bisa ngerti ngaji tingkah jabat mah ye walau kana kalian sanajan kayaan jelema eta kholin maksudna kholin teh anu sepi kun manihanana sorangan kholwat pai bahasa kholwat nya khulwun nya kholwat teh nyorang sanajan kayaan Mang Abdul teh salatna sorangan di kamar-kamar acan au fi dzulmatin bahkan di nupo poe kamarna janelana ditutupan pandona ditutupan tu lampuna di pareuman nah keun bae teh teu make naon-naonan
teu make sarung ogenan soalnya ada teka tampo ieu kumaha gamelna teu kaci naon tah teka aci sanajan teka tempo guma gamelna orat poek teh akanya poek teh da teu meunang tetap kudu tutup orat apa video matiin kunaon nutupanana bima ku perkara ai bijirmin tegasna ku jirim palayak fi bi launi hayahanain maka teu cukup ku warna pacar. Nah, tutupan ditutupan ku naon ku ieu ku warna pacar atawa ku celep atawa ku naon ieu jadi pokoknya di hidungnya ku kiteknya atau ku cetnya nah ku cet kumaha ku cet warna eta lain celepnya jadi Abdul Latif salat nutup oratna di pula sela ku celep buru misalkan teka tempo kami asana tadi putih tanya burung kabeh teh cukupnya kudu kujirim nutupan oratna kudu kujirim ari jirim nu kumaha jirim teh jirim model pakaian aya kalangkangannya jirim anu kuma jirimna yasturu bihi launa basyara anu eta jirim bisa nutupan kana warna kulit besula yurafu bayadua min nawisi wadiha anu eta jirim bisa nutupan warna kulit sakira-kira kumaha nutupan warna kulit teh tekanya hewan bodasna eta kulit tina saupamana hideungna eta kulit itu katempo bodasna kulitna teh bodas atau hideungna saeta teh aya beungeut nama bodas nah eta tanya tah eta model gitu sing bisa nutupan warna kulit atau lamun teu nutupan warna kulit kaya ningku naon ku plastiknya ku kaca nutup orat di sarungna make sarung naon sarung plastikna plastik transparan gitu jadi katingali keneh atawa naon baju naon ngaranna teh anu ipis teh puring paragi nyangu ngaranna teh naon paragi nyangu usair atawa kuno barolong lah baju naon ada baju kabaya sok barolong geuningan tau baju kawinan puring lah disebutna teh kain puring eta paragi nyangu geuningan kan eta katempo keneh nya katempo keneh ngalangkang da eta mah teu kaci naon tah teu kaci kudu kunon kudu anu bisa nutupan warna kulit nutupan naon kaya kabagi-bagi aya awewe aya lalaki li jami'il badanil hurrati kana zakabe badan awewe merdeka makabe badana kadu tutupan kecuali rarai jeung dampal panangan dua anu dikecualikeun teh nyaeta rarai isi nu merdeka rarai sareng naon sareng dampal panangan dua dapat panangan dia dohrona batnanya tongongna jeung naonna tongong dampana jeung naonna sakit eta samet pigelangan tah ieu dikecualikeun lain naon lain orat tongongna ge saruanya lain orat larai nya eta teu mimiti semet jadi luhur temat jadi naon jadi rambut kagigirna semet papentil cepil kahandapna adalah handapun gado tapi tetap ulang ngelok ting mesti kudu kumaha odona di depan kumaha di mukana teh kumaha neng antara di mukana ada demen maneh cenah tuh jadi siga neng hajinya tenta ada mana tah nanggaran teh bijamia badanil mar hatta batina kidamen sehingga handapeun dampa suku dua jeronanya sahanda naonna dampa suku dua ge kudu katutupan cenah da katutupan ieu ku naon ku temok
Iya ku temok menang dan naon-naon katutupan ku temok di anak ketika naon nang tunggang ketika sujud misalkan kade eta si dampa suku ulah nepi ka katingali paribasa tah suku tah tutupan usuk aya kana geuning bahkan dina televisi mah artis di naon keur salat diliputnya diliput eta sampeana noong atuh isinya diliput segala rupa artis itu sampean tutup teka tutupan dari ketika ke sujud ai keur tatima beuna otomatis si dampa sampean teh kana naon taneng kana temboknya kana sajadangan ketika ke sujud kade ulah nepi ka katingali eta batina kidamen saungkanat kabirotan aw sagiratan eta mah istima anu naon nu gede geus kolot eta leutik keneh oratna sakitu doron nabatan laku ain awila wajah kapain kecuali rarai sarang dampa pandangan dua doron nabatnan tonggongna jeung beuteug tapi kana pigelangan eta jang istri wasat rumah bayina sirlati warukbah lidak kali dekali wal amat anapun jang lalaki mah nyaeta nutupan perkara antara buja jeung tuur anu wajib ditupan teh pokona mah antara buja jeung tuur antarana antara auratu ma bayna sulati wa rukbah auratu ma bayna sulati wa antara anapun bujana jeung turna mateka asupan moal sampurna nutupan antara buja moal sampurna nutupan antara buja jeung tuur anu wajib ditupan teh kana ona taneng antarana nya akang antarana ngan moal sampurna nutupan antara buja jeung tuur kecuali ku nutupan bujana jeung tuurna maka jadi wajib atuh nutupan buja jeung tuurna jadi naon jadi wajib ma baina surati wa rukbati jadi mun Abdul Latif kitu salatna ku dikolorong ku luhurna katutupan naon buja kahandapna katutupan tuur sah kadinya silahkan ngan kurang naon beuleunan kurang sopan itu sopan tete cedo ai ka mana ai nyampurkeun naon ngaranna teh nyampurkeun ka buku ini puara gitu digolep ya anu salat tah gitu bisa mana teh naon wal amati bahkan amat ai amat awewe nya amat teh awewe ngan beda budak beulian ieu mun aya amat cara lalaki bae teh orat ke salat ayo amat keur salatna oratna saperti lalaki antara buja jeung tuur misalkeun si amat salat cara lalaki teu make mukena dinaon unggul baju biasanya teh dikololukan perilakunya bisa gumagame pohara mun nya yang dikololukan gumagame eta pohara makaning gede kitu dah biasa di sarung di naon di celana laki lah di celana ngan kaluhurna berbadiana misalkan ku kopiah celana laki misalkan kopiah ke salat ya ke salat celengkeung teh si naonna dununganna teh amat sia merdeka maka lamun teu kaburu nutupan aurat si amat batal naonna salatna batal sabab auratna jadi naon jadi robah anu tadina naon ukur antara buja jeung tuur ketika cek sayid di cek dununganana amat mana merdeka berarti jadi naon awe merdeka kabeh badan mangkaning tadi buukna rumai ramainya tah berarti kudu nutupan naon kudu nutupan buuk mangkaning jauh mukeunana teu kaburu batal ai kitu mah kunana geus online di luhur geus siap pokona bisi dunungan cenah nyebut nama merdeka kulingnya nganurunkeun mukena di luhur nya bener gitu misalkan amat dikau kuat tuh panon gitu silakan lamun kaburu nutupan aurat lamun teu kaburu nutupan aurat mah si amat jadi naon jadi batal naonna salatna matak jadi tatarucingan yeuh naon cik cenah kumaha ciknya hideung leutik push up ngesang hideung leutik ngesang ya naon cenah sireum hideung keur push up nya kieu ya talucinganna jep eta mah lain tah nah kumaha cik cenah model kumaha aya jelema salatna batal kopeda batur ngomong ieu nu ngomongna mah saha batur tapi nu salatna
Beda-bedanya aya jelema batal salatna ku pedah batur nu ngomong nu ngomong naman sejen anu salat jadi naon jadi batalnya eta amat keur salat kaayaan nutup auratna seperti nutup aurat lalaki celengkeung teh cek si dununganna teh amat sia merdeka maka batal salat. Nah lamun kitunya make pakaian anak seperti make pakaian lelaki tertutup aurat seperti awe merdeka gitu. Minggu lila jawani mana ya Dikoli sallallahu alaihi wasallam idza zawaja ahadukum amatahu abu abdahu aw ajirahu fala tandur al amatu ila auratihi auratu ma baina surati wa rukbati wa bayaki fala tandur alamatu ila auratihi wal auratu ma baina surati wa rukbati. Dawuhan kanjeng Rasul idza jawaja di mana ngawinkeun sadukum salah saiji marane kabeh amat tau ka amat nasi ahad boga amat abdahu ka abid nasi amat ka abid nasi ahad boga amat yang boga abid kudu nungana teh dikawinkeun sia teh sok kawin lah kita mane jeung budak beliannya lalaki budak belian awena budak belian sok atuh mane kararawin lah narikah ajirahu atau katukang bul palatan dur alamatu ila urati maka ulah ningali sa alamatu amat ila urati kana auratna teh si ahad maka kade si amat ulah nempo auratna si dunungan jadi pamali nempo aurat dunungan da geus boga naon aya nama boga salaki salaki auratu mah baina surati wa rukbati saur kanjeng Rasul aya auratna jeung si amat eta antara buja jeung tugul. Mingkul jawani bi anu wajib ditutupan teh nyata setiap sakabe gigir sakabe gigir jadi minal a'la jeung ti luhur anu kudu katutupan teh ulah katempo ti luhur jeung ulah katempo ti gigir kitu nya maksudnya ulah katempo ti luhur kumaha mun diana bedana teh naon-naonnya mangyana Mariana salat tajukna kebenaran talupuhna barolong nyaya nu iseng di kolong asup ka kolong tamang Abdul Latif yang naong anu mangyana nya nyaan kebenaran itu teu make calana ina hidung jablikna jadi katempona di mana katempona di handap eta mah teu naon atawa make naon ayeuna make HP keur salat jelema iseng diasongan HP di kameraan teh di naon di video bisa kan eta model kitu eta katempona ti bola handap teu naon atau misalkan sarungna naon nyingsatna jangkung kaya tong misalkan asup benar ngegelikinnya itu naon ini po dianap bahkan anu belah handap tapi katempona keur naon tu walau lamil asfal wa aidail wa in ru'iya dalika bil fali hala sujudi sanajan katempo keur sujud contoh cara pamegat nganggo naon sarung kanya lalaki make sarung hek teu make kolor kan keur pas sujud eta teh sok katempo tuurnya atau pingping osok anaponya katempona di belah mana kan gigir belah tukangnya tukang bener di belah tukang berarti kasup karena gigir katempo di tukang kasup karena gigir kasupnya hareup tukang kenca katu eta disebutna jawanib gigir samping lain eta sanajan katempona kitu tanya eker di belah gigir tapi eta teh kaasup kana aspal yo kan kita aspal di belahan handap lo kaya katempo kalana kan nya pingpingnya teu make kolor mah si pingping sok katempo ngasarungna naon ting kitu teh
atau balas ku genut atau saheg salungna kumaha pas atau ada nyingsat meusan tara sanajan katempo pingpingna eta kan pingping oratnya jang lalaki da eta teu naonna teu naon anu wajib tutupan teh nyaeta ulah katempo ti gigir jeung ulah katempo ti belah luhur ketika katempo ti belah gigir di tempat ti belah gigir contoh mang si kancing nanya si naon si acuk aya kancingan kanya acuk aya kalana kumaha kan cuk aya kalana acuk ngagelas muka pas muka belah handap beneleh mun ditingali belah dieu teh misalkeun pas numbang ngamaduleh ih katingali teh hanapeun buja aya tatoan misalkeun eta naon eta teu kaci atawa nganggo naon karna teh neng nganggo kaos lalaki ya lalaki kaosna kaos rada naon kitu longgar dina yeuh longgar keur sujud kan otomatis aku mata kieu tanya keur sujud kan kumaha keur ruku kan ngagayot kaos lain itu tah katempo tandapun buja urang ketik mun ditoong dikatingali eta teu kaci kacinya tuh jadi tiksa kabeh gigir jeung ti belah handap anu wajib ditutupan teh angin geus paslun nya faslun azulasi wallahu a'lam bishawab yang barang alhamdulillahirabbil alamin rabbil fa'na bima 'allamtana rabbi fakina wa fakih wa qarabati wa nabi dinina tawassana antar sukana wasi tar sukana